Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Wilujeng tepang dangu patetep layar dina video tutorial ngagunakeun Ipusnas pikeun pangajaran dongeng basa Sunda. Simkuring saparakanca mangrupa mahasiswa ti Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan Basa Sunda, Fakultas Pendidikan Basa jeung Sastra. Ieu video digunakeun pikeun nyumponan pancen teknologi digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Profesor Dr. Haji Yayat Sudaryat M.Hum sareng Bapak Haris Santosa MPD. Tah sate acan kana video, hayu urang wawanohan heula sareng tim produksi tina ieu video. Anu kahiji aya teh Erni Endahsari salaku voice over. Anu kadua aya teh Isma Hadiah salaku editor. Anu katilu aya teh Mas Rini salaku voice over oge. Anu kaopat aya Kang Sildam salaku voice over oge dina ieu video. Tah upami atos sonoh mah, hayu urang langsung wae kana video tutorial ngagunakeun Ipusnas pikeun pangajaran dongeng basa Sunda. Ieu video tutorial baris ngarojong kana pangajaran dongeng basa Sunda di SMP sareng MTS Sadaraja. Dina ngagunakeun Ipusnas, tangtuna urang kudu ngainstall heula aplikasi Ipusnasna dina Google Play Store atawa App Store HP urang. Di dieu urang tinggal ngetik Ipusnas dina kolom pencarian. Tuluy klik install. Ditungguan sababaraha menit. Saupama geus ka-install, urang buka wae aplikasina. Klik lanjutkan, klik deui lanjutkan, tuluy mulai sekarang. Izinkan, klik OK. Tuluy izinkan mengubah pengaturan sistem. Klik mulai sekarang. Tadi dieu tos aya sababaraha buku nu tiasa ditinggal. Tapi sateacana urang kedah login heula. Gunakan akun email. Abuskeun email jeung passwordna. Tuluy klik selanjutnya. Saupama urang geus boga akun nama, tinggal login wae. Saupama geus boga akun, urang bisa langsung wae nginjem buku. Klik wae icon pencariana, tuluy ketik judul buku nu rek diinjem. Contona Sikabayan, upama dipatalikeun jeung dongeng Sunda. Tak bakal muncul sababaraha judul ngeunaan Sikabayan. Klik salah sahiji nu rek diinjem. Didinya bakal aya identitas bukuna, boh penulis, penerbit, sinopsis jeung sajabana. Upama rek diinjem, klik wae pinjam. Terus klik tanda checklist. Klik ya. Tungguan sababaraha detik. Tuluy upama geus aya tulisan sukses, berarti bukuna geus bisa dibaca. Tinggal klik wae icon baca. Menalika nuju maca, teras hoyong nandaan dugi mana macana aya tandaan. Teras upami hoyong nuluykeun langsung ke halaman salajengna. Tiasa tinggali dina bookmark. Saupama urang geus beres macana, urang kudu malikeun deui e-book. Ku cara 1. Pilih menu rak buku. 2. Klik titik 3 dina buku nu rek dibalikeun. 3. Klik kembalikan buku nu geus dibaca tadi teh. Jadi urang bisa nginjem deui buku nu sejen. Asyik. Lajeng kana fitur nu aya dina Ipusnas. Aplikasi Ipusnas miboga sababaraha fitur. Anu kahiji aya koleksi buku atawa sok disebut beranda. Nu mangrupa fitur panghareupna nalika urang asup ka ieu aplikasi. Tuluy, urang bisa milih kategori buku anu di jerona lengkep mangrupa papasingan buku gunana pikeun ngagampangkeun urang nalika rek neangan atawa nginjem buku. Contona saperti kategori sastra, filsafat, fiksi, non-fiksi, sajarah, pangajaran, jeung rea-rea deui. Fitur nu kadua aya e-pustaka, mangrupa
kumpulan instansi atau penerbit anu geus gawe bareng jeung Ipusnas. Upama cara gampangna, urang tinggal pilih kategori di dinya aya kategori semua, khusus, pemerintahan, sekolah, tokoh, jeung umum. Anu katilu nyaeta aya fitur feed atawa status badges anu mangrupa urang kudu ngalengkepan profil pikeun ningali status level bacaan nyaeta aya level bacaan newbie, bookworm, jeung socializer. Fitur anu kaopat nyaeta aya rak buku anu mangrupa virtual milik urang atawa fitur tempat nyimpenna riwayat nginjem buku boh nu keur dibaca, can dibaca, atawa geus dibalikeun. Sangkan urang nyaho buku naon wae anu geus diinjem atawa dina antrian atawa nu keur dibaca. Pamungkas aya fitur notifikasi atawa e-reader. Salian ti ngagampangkeun urang dina maca buku, oge pikeun meunangkeun informasi anyar sangkan urang teu katinggaleun. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten boh bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.